Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui. Ayeuna kantun bagian anu ka 48 nya pamiarsa. Para wargi sadayana, dina mangsa abringan puluhan warga karek narepi ka imahna Lurah Cilanjung. Sedengkeun Neng Tina harita teh manehna karek nepi ka hareupeun hiji imah anu sakurilingeunana di pager jangkung anu tayalian eta imah teh imah urut panganjerekanana Bah Atong jeung si Jolan anu kiwari geus karijenatna. Anu kiwari mah eta imah teh dieusian ku si Ajo jeung balad-baladna. Can sarare sigana mah pangeusi eta imah teh kadenge masih keneh aya sora anu saleuseurian kalayan lempangna anu semu sampoyongan. Gura-giru bae Neng Tina muru kana eta panto imah. Brak! Neng Tina nubruk eta panto nepi ka ngageblongna. Sabaraha urang jalma anu harita keur araya di jero eta imah anu tayalian si Ajo, si Purut, si Aban jeung anu sejena kabeh oge nepi ka pating rarenjag siga nu pohara pisan rewaseunana. Neng Tina kunaon Neng? Si Ajo kurang kerung neuteub kanu anyar datang. Teu nembalan. Neng Tina malah gancang mere isyarat sangkan aya anu nyangkeh dirina asup ka jero. Si Ajo jeung si Purut sigana langsung surti. Gura-giru bae nyarangkeh Neng Tina dibawa ka hiji rohangan. Kunaon ieu teh Neng? Kunaon? Si Ajo kurang kerung neuteub kana kayaan Neng Tina anu pikawatireunnana anu harita geus digolerkeun dina luhur risbang. Kituna teh bari nelek-nelek sesa getih lalambaran anu henteu kasusut dina sela-sela bibir Neng Tina. Gancang gerak kaluar pendetkeun pantona gancang. Batan nembalan kana pananya si Ajo. Neng Tina malah muncereng nitah kaluar ka si Ajo jeung ka si Purut. Sieuneun sigana mah si Ajo jeung si Purut oge. Duanana nepi ka rada pating purungkut sarta gura-giru kaluar ti eta kamar. Sanggeus panto kamar dipeundeukeun kalayan semu pupuringisan. Neng Tina maksakeun cengkat tapi tekebat. Sakadapan mah Neng Tina ngadon hulang-hulang siga aya anu keur dirarasakeun. Gap Neng Tina rumpu rampa kana bujurna karasa aya nu baseuh. Pangangguran eta nu baseuh teh diambean lain busiat da ka ambeuna oge bau hanyir. Buah-buah kaguguran ieu aing teh gerendengna Neng Tina. Beuki kajurung kurasa kapanasaran sigana mah Neng Tina rumpu rampa deui kana palawangan intina nya eta daging bejad asalna mah getih. Asalna mah getih teh bijil ti dinya cik sangkaan Neng Tina teh. Aris kurang ajar Andika Aris. Neng Tina ngajorowok dibarengan ku amarah anu ngabebelah. Geus aya tumubuh rasa kanyaah sigana mah dina diri Neng Tina ka utun injina. Sok sanajan jalan kehadiranana patukang tonggong pisan jeung harepan. Di patengahan si Ajo jeung balad-baladna nepi ka pating rarenjak maksa ngadengi cerita Neng Tina. Aya naon ya euy Neng Tina ngajorowok? Si Purut rutret ka baladna. Anu direretna mah timbang pating garideg. Dan memang tenyaho karena kejadian anu sabenerna nyebut-nyebut ngaran Aris geuning euy
sahana Neng Tinanya eta teh euy. Buah kabogohna meureun teuing, tapi ari sigana mah musuhna da geuning Neng Tina oge siga nu ambek kitu kanu ngaran Aris teh. Jaba nepi ka nandangan tatu di jero anu lumayan parna deui eta teh. Heuh, eleh jajaten tarung sigana mah euy. Kitu di antara galecokna si Ajo jeung balad-baladna. Anu kabeh oge harita teh keur dina kayaan taleler. Geus ngarinum arak sigana mah, deken diurut wadah arak oge aya kana genep sikina. Sarjo, Sarjo. Keur kitu kadenge sora Neng Tina anu nyalukan ti jero kamar ka si Ajo. Nya. Ieu Sarjo bin Ihak Neng. Tebal si Ajo semuriwul. Geus maceuh deui tah gegeranana si Sarjo teh euy. Saurang baladna ngageuh-geuhikeun. Anu sejen milu saleuseurian. Tapi seetik oge siga nu teu malire. Si Ajo mah malah ganjang bae cengkat tina diukna. Sarta nu saterusna mah gura-giru nyamperkeun ka kamar anu dieusian ku Neng Tina. Aya naon Neng? Sanepina ka kamar, si Ajo neuteup ka Neng Tina anu harita geus diuk dina tungtung risbang. Ari Andika apal ka jalma nu ngaran si Aris? Cek Neng Tina bari neuteup pohara pisan seukeutna. Aris anu mana teh Neng? Urang Jatilindu, anakna Silam jeung si Husna. Oh, teuing atuh Neng, teu ararapal. Lamun ka si Aris tukang peuyeum mah urang Bandung, apal Neng. Ari kitu, aya naon kitu eta si Aris budak Silam jeung si Husna teh Neng? Manya ilaing teu apal. Eta si Aris anu kungsi mau hayam bapak aing teh geuning. Oh. Ingat ayeuna maneng pan dombana oge kungsi dipalingnya basa keur aya kene si Jolan. Ari kitu aya naon kitu Neng? Engke isukan ajak si Purut ka Jatilindu, podaran indung jeung bapana si Aris duruk imahna sakalian. Gampang atuh modaran jelema kitu patut maneng. Lain gampang-gampang bel koplok. Ini kan hilaku sia kadek nalika ngaduruk imahna Silam jeung si Husna ulah nepi ka kapanggihan ku si Arisna sabab sia moal mampu ngayonanana. Piraning jelema kitu patut atuh Neng, sakepeul jeung bajuna lah si Aris mah. Dasar boloho sia. Si Aris teh si tergos beureum teh sia teh deuleu. Hah? Si tergos beureum? Si Ajo nepi ka pohara ngarenjagna ngadenge carita Neng Tina anu samodel kitu teh. Heueuh deuleu. Kapanan matak aing nepi ka kieu oge. Ieu teh alatan eleh jajaten jeung si Aris. Tapi nah bet modaran indung bapak jeung kudu ngaduruk imah si Aris sagarupa atuh Neng. Da imah aing oge diduruk ku warga gara-gara si Aris deuleu koplok. Manggeus ya, tong loba tanya deui. Pokona mah dina poe isukan, podaran indung jeung bapana si Aris serta duruk imahna nepi ka beak deuleu si Sarjo. Nya siap laksanakeun Neng. Antuk nama si Ajo nyanggupan. Gancang, gerak keluar deui. Saregsek aing mah deuleu beungeut sia anu pikacuageun teh. Keluar. Geus dikitukeun mah gura-giru bae si Ajo kaluar ti eta kamar. Tapi teu lila antarana si Ajo ngurunyung deui. Aya naon deui sia koplok? Neng Tina muncereng. Atuh kudu peuting meureun Neng ngadurukna. Dari tiburang mah bakal loba anu nyahoon. Ya heueuh atuh dipeuting. Dasar boloho sia mah. Ari bieu cek Neng poe isukan berarti beurang atuh ari kitu mah peuting isukan kitu Neng nyariosna. Nyaho sia Sarjo gancang keluar. Neng Tina nepi ka tutunjuk siga nu pohara pisan jengkeleunana. Geus kitu mah
Si Sarjo gura-giru keluar deui di kamar Neng Tina. Nyetah modaran indung jeung bapana si Aris di dengian teh Jo. Si Aban kurang kerung netep si Ajo anu harita geus aya di hareupeunana. Oh, anakna si Husna urang Jatilindu anu harita di paling domana teh geuning ku urang jeung si Jolan. Oh, gampang atuh nu kitu patut mah. Lain gampang-gampang deuleu bebel. Kudu hati-hati euy. Sabab aya si Aris. Yeuh cek Neng Tina, si Aris teh si tergos beureum teh cenah dulu. Eta Neng Tina oge nepi ka kitu. Sanggeusna yang harupan si Aris da teh euy. Si Aban jeung anu sejena nepi ka pating karebeg mangsa ngadenge caritaan si Ajo samodel kitu teh. Sok sanajan lolobana mah jelema anyar. Tapi geus pada nyarahun meureun sararea oge ari kana perkara si tergos beureum. Tayeuhna mah sok aya anu ngawangkongkeun perkara tutungna leungeun si Jolan. Mangsa adu hareupan jeung jelema anu katelah si tergos beureum. Nah, rek ira indit ka Jatilinduna ieu Jo? Tanya si Purut. Peuting isukan. Duaan we jeung maneh, Rut. Pancen urang mah ngabongohan modaran indung bapana si Aris jeung ngaduruk imana wungkul. Aris nama antep we da moal mampu ngayonanana oge. Si Purut unggut-unggutan ari geus ngarti kana pancen anu kudu dilaksanakeun ku dirina mah. Para wargi sadayana waktu teu karasa pisan nyerelekna. Buntut peuting lalaunan ngaleos rek ganti ku mangsa beurang. Dina mangsa harita Jang Aris mah geus sagedang dan kantong soren anu eusina bebekalan oge geus siga ngadagoan anu rek mawan. Ari kitu rek salah sumbu di mana, Riz? Nyilam neuteuk anakna anu harita keur diupareup-pareup jeung dirina. Bade di Cilanjung wae mah. Mending oge salat subuh heula di imah atuh, Riz. Dasa kedeli oge bakal adan ieu teh. Nya, geus we di imah Riz. Cik Kang Husna milu mairan. Ah, mungkin we di Cilanjung, Pak. Jang Aris keukeuh kana pamadaganan. Nya, kumaha dinya we atuh ari kitu mah. Tapi bener, maneh boga duit ieu teh Riz? Aya, Pak. Ieu dina kantong. Doakeun Arisnya, Pak, mah. Supados hasil pamaksadan. Nya Kasep, sok sanajan teu dipenta oge mah jeung bapa maneh mah teu oleh we ngaduakeun ka maneh teh, Riz. Nya siga non sing hasil pamaksudan. Nya Kasep, sing hati-hati di jalan deui, sing salamet nepi ka mulang deui. Cek Kang Husna neuteuk pinuh kanyaah ka anakna. Muhun hatur nuhun pisan we, Ma, Pak. Nilam jeung Kang Husna tibang arunggeuk. Geus kitu mah gancang bae Jang Aris nyelongkrong ngajak kesalaman ka dua kolotna. Tonggong leungeun indung bapana diciuman, miharep lungsurna ridho ti pangeran. Siga nu rek ditinggalkeun salilana, nyilamah nepi ka ngagalentoran dibarung ku isrek-isrekan sagala. Aris bade angkat heula we ayeuna mah Pak mah. Cek Jang Aris sanggeus nareng sesa salaman. Kitu nate bari nyorenkeun kantong bebekalan. Enya beral geramiang ku bapa didoakeun pisan Jang. Moal mawa obor, Riz? Parawe keneh ieu teh? Cek Nyilam. Ah, moal ami deui oge. Majeng kacaang ieu teh mah. Jaba bulan oge lumayan mabrah deui ieu teh mah. Nyilam jeung Kang Husna tibang unggut-unggutan. Sarta saterusna mah ngajajabkeun Jang Aris nepi ka tepas imah. Geus kitu mah gedik Jang Aris ngagedik ninggalkeun imahna. Dianteur ku paneuteub indung bapa anu pinuh ku pangdunga nepi ka nginesna di palebah pengkolan. Sing teu nekanan sakur anu jadi kahayang jeung pamaksudan hidup teh Kasep, menak, soleh, jingo. Gerendengna Nyilam dibarengan ku ngecelakeun Cimada. Hayu Nyai urang salat hajat heula. Urang ngarekes ka Gusti
sangkan kahayang anak urang teh dibebarikeun jalana. Kang Husna ngareret kanu jadi pamajikanana. Nyilam tibang unggek sarta nu saterusna mah gura-giru bae nuturkeun lengkah salakina anu harita geus miulaan asup deui ka jero imah. Wanci peuting geus bener-bener indit diganti ku mimiti rai-rayana mangsa beurang. Dina mangsa harita siga sasari wayah kitu teh Kang Husna mah geus mumuluk sarta geus sagedang dan make pakaian anu paranti barang gawe. Sisinantenan meuni sakadik pisan memuluk teh Kang. Cek Nyilam mangsa nempon jadi salaki daharna saeutik pisan. Can pati hayang ieu teh nyi. Engke we di sawah disakalikeun. Kumaha Kang we atuh eta mah? Oh nuhun Kang. Kade hilap artos kangge muruhan jang uus teh ya. Astagfirullah. Untung Nyai ingat. Jung atuh buru panyokotkeun di kamar. Tuhnya, da Kang masuk limpuran geuning. Kumaha atuh nyi? Da hate keur nganteng we kasih Aris ieu teh. Henteu nembal deui ari geus kitu mah. Gura-giru bae Nyilam ngoloyor ka rohangan kamarna. Sarta tekung silila oge geus ngurunyung deui nyamperkeun salakina. Song mikeun sabaraha lembar duit ka Kang Husna. Ridho, ieu mah dileuwihan geuning Nyai. Kang Husna rotret karena duit jeung kana beungeut pamajikanana. Kapanan saur Akang oge ngabingakeun batur teh kadah mengpeung aya. Pinter geuning pamajikan Akang teh nya. Kang Husna suraseuri bari nyawel gado pamajikanana. Akang mah Nyilam ngelemes siga nu era. Kituna teh bari gancang nepak leungeun salakina. Timbang nyerengeh deui bae Kang Husna mah nempo kitu teh. Jang Aris, Jang Aris. Keur kitu kadenge anu nyalukan di tepas imah. Saha eta nyi? Ceuk Kang Husna bari neutup ka pamajikanna pinuh ku pananya. duka atuh Kang. Siga nama seueuran eta jalmi teh Kang. Jadi Nyilam nepi ka ti rancung-rancung bae ngadedenikeun pating garebrigna suara suku di tepas imah. Cikan geura tempola ka hareup. Teu kungsi ngomong deui, gura-giru bae Nyilam nyumponan parentah tinu jadi salakina. Sanggeus mukakeun panto, Nyilam nepi ka pohara pisan ngacenghokna. Mangsa di tepas imahna kasampak geus loba jalma. Nepi ka ngantai kaburuan sarta rebo ku babawahan. Lain urang dinya eta mah urang Ciranjung wungkul anu daratang teh. Sabangsaning Jang Didin, Pak Ulis jeung Lurah Cilanjung oge araya. Aya naon ieu teh Pak Ulis, Pak Lurah? Tanya Nyilam, kiduna teh bari jeung pulhak polho keneh. Ke ari Jang Arisna aya keneh di imah teu Nyai? Lurah Cilanjung malah malik nanya, kalayan pohara pisan rengkuhna kituna teh. Teu aya, parantos angkat deui ka pasantren. Tadi angkat oge sateu acan bedug subuh. Waduh, kasiangan teuing atuh ieu mah nya Pak Lurah. Pak Ulis nepi ka nepak tarang. Ke. Aya naon kitu ieu teh Pak Lurah? Asa rawas kieu abdi mah Pak? Tanya Nyilam deui. Ae, geuning aya Pak Lurah sareng Pak Ulis. Nyai, lain buru-buru titah ka jero atuh semah teh, lain diajak ngobrol di dinya. Acan mah Lurah Cilanjung nembalan kaburu ngurunyung manten Kang Husna. Sanggeus diaku kuno boga imah mah Pak Ulis, Lurah Cilanjung jeung anu sejena arasup ka jero imah. Teu asup kabeh, anu sawarema kapaksa ngariung di tepas. Kasup Jang Didin jeung Jang Omo. Babawaan puluhan warga Cilanjung nepi ka ngacerugrug di tengah imah. Kieu ieu teh Pang Nasim Kuring sareng nu sanesna kadarieu teh. Maksad utamina mah sajangan nuhunkeun we kana jasana Jang Aris. Nanging hanjakal pisan geuning Jang Arisna mah parantos teu aya ieu teh nya. Padahal mah rebun-rebun kene pisan angkat di Cilanjung teh ieu teh. Cek Lurah Cilanjung sanggeusna diuk pasadak-sadak jeung warga nu sejena.
ke nganuhunkeun perkawis naon teh ieu teh Pak Lurah. Kang Husna pohara kerungna. Oh, berarti ka dieu mah teu acan dugi meureunnya wartana teh. Warta perkawis naon Pak Lurah? Nyuhun perkawis naon Pak Lurah? Nyilam sarua kurang kerungna. Atuh teu talangke deui, barabat wae. Geus kitu mah Lurah Cilanjung nyaritakeun kajadian anu lumangsung peuting tadi di lemurna. Nepi ka pating polohok Kang Husna jeung Nyilam mangsa ngaregepkeun caritaan ti Lurah Cilanjung teh. Tah pangna simkuring sareng nu sanesna darongkap ka dieu teh. Maksud utamina mah saja nganuhunkeun kana jasa-jasana Jang Aris. Margi upami teu aya Jang Aris mah beuh terus pasti seueur nu janten korban atuh urang Cilembur, urang Cilanjung teh Jang. Cek Lurah Cilanjung mungkas caritanana. Waduh, geuning saktinya Neng Tina teh Pak Lurah. Kang Husna malah museur kana perkara Neng Tinana. Sumuhun sakti. Nanging hanjakal jahat pisan. Untung aya Jang Aris. Atuh kumargi kitu, wayahna we ditampinya ieu wujud panuhun ti abdi sadayana. Sareng hapunten pisan deui mung sakieu mampuna. Ampun para alun teh maksad ngahinakeun. Duh, janten Arisin kabina oge Pak Lurah. Padahal mah teu kedah kikian sagarupa tuh Pak Lurah. Ih, tampi wae Jang Husna tampi. Celengkeungna Pak Ulis. Muhun sareng ieu deui ieu. Ieu mah kaemut ti simkuring. Wayahna we sing kersa nampinya Jang Husna. Sakali deui hapunten pisan ieu mah sanes ngahinakeun. Cek Lurah Cilanjung deui. Kituna teh dibarengan ku ngasongkeun amplop anu ukuranana lumayan gede. Anu geus pasti eusina teh duit anu kawirang gede jumlahna. Teu kedah Pak Lurah teu kedah. Saena mah pasikeun we kanu langkung meryogikeun Pak. Kang Husna kekepehan bungeun narima. Tapi kusabab Lurah Cilanjung memaksa wae. Dirojong ku pating celengkeungna warga sangkan Kang Husna daek narima. Antuk nama Kang Husna oge teu bisa kukumaha. Kapaksa daek nampanan eta amplop. Dina kayaan keur kitu. Uluh. Waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.